Dadah. Dadah, Neng. Guys, poe ieu mah nyai libur ngonten heula nya kumargi ayeuna teh bade ka leuweung deui bae. Kunaon nyai nembong-nembong bae leuweung karena deketna ka leuweung. Lamun deket ka candi mah pasti candi terus anu ditembong kenana. Gitu tah. Jeung deui nyai mah kan kelahiranna di kampung tah. Jadi budayakan lembur sorangan gitu tah nya. Si akang mah ti heula leumpangna soalna jangkung jadi lengkahna panjang. Dah poho ka pamajikan kumaha lamun disuruduk bagong teh nya. Tah ieu tangkal manggu, ieu tangkal duku tuh guysnya komplit ti dia mah tuh. Tah ieu tangkal randu ieu anu sok diala kapukna geuning nya. Tah lamun ieu tangkal cau. Tah lamun eta Mang Suhe. Tah ieu tangkal dukuh ya tuh. Aya tangkal honje oge aya tuh. Jadi betah nyai mah. Seueur tangkal dukuh geuning di dieu nya Tah gitu nyai mah betah leleuweungan teh. Jadi suasanana asri geuningan. Asri masih kene udara teh seger gitu tah. Udara teh seger tah gitu guysnya. Ieu ketinggalit teh sih. Ya. Tuh aya domba oge aya tuh. Jadi di dieu mah mulung tali teh aya dombaan atau aya sapian. Tah ieu tangkal manggis. Ieu anu teu terang tangkal manggis tah nya aya buahan. Gitu tah. Tuh ieu tangkal manggis teh nu kieu tah. Daunna heuras. Tangkal tales anu kieu tah baraya. Di situ terang ieu mah nya, ieu tangkal tales. Tuh kan. Tah ieu tangkal kelapa alias kibri kan. Ka mana ieu Mang Suhe? Nya deh. Tah lamun ieu tangkal kadu ieu badag pisan baraya tuh. Tapi kaduna teu buahan aya tuh di luhur. Tah kaduna tah katingali teu tah. Nah badag pisan ieu aduh. Arek kumaha teu betah geura. Cicing di perleuweungan mah kieu ya aduh. Pokona mah mantul. Markutul pokona mah. Gitu cenah baraya sadayana. Mang Suhe. Oh, tinggalin belah saya bae ngobrol. Belah saya nembong-nembong kebon batur baraya keun bae nembong-nembong kebon batur ge nya. Sholawatan heula we pokona mah. Tuh. Wah, loba tangkal kadu ieu mah. Tuh. Ieu tangkal kadu, eta tangkal kadu. Tangkal manggu. Tuh. Jadi nama lamun boga kebon teh kudu dipelakan bung-buahannya. Ari bung-buahan mah kaala setahun 2 kali. Ari dipelakan kai mah jadi ayeuna kapanena 5 tahun dipelakan deui balik di ti nol. Ari bung-buahan mah tinggal kari manen tuluy melakna mah sakali gitu. Ya kamararana ieu katinggalkeun nyai. Tos heula nya baraya ya. Saya bagong.